kunaon dari akang ngana hari ringan itu saja jalan. Alah, lagu sungsang jadi euy. Lain saja jalan hari ringan lu Kang Wani. Kawas lu keur ngabang berangkeun. Bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy. Naon oke ngabang berangkeun hate akang? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawa? Heeh. Tudamang pun bapak parantos sasasi setengah. Naon panyawatna ya akang? Ai mimiti nama hareeng ateul juru soca. Oh, dina juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayeuna teh geus sagede duegan. Geus ngimbangan kepala. Orang moal tumor mah kitu. Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh. Tumor anas. Tumor ganas eta teh. Aing lamun tuh. Koceak we. Oh, jatang tos akang atuh. 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Boa-boanya. Teu bisa mapah eta teh pun bapak teh. Oh, jatang tos ai soca ka. Ma jerit teh cing cenah jang. Kumaha cenah geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Tak popokan ku surawung sugan kan dipopokan ku daun paria walah supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing kumaha kan cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning dilaksanakeun ku dewek teh aiteun lain wah kalah buru ada kokotor eta teh makan oh nya teh kitu cing berulukan karbit teuing beureunan ku si gareng basa kamari basa dina muludan kumaha ku si gareng kan da si gareng mah percayaan keneh geuning oh ari manehna mah bener pusaka keris baheula teh di mandian cak celakeun dikosok dikecelakeun ngeuna si soca bapa atunya heueuh da panyakit meureun mah keris kotor komo baheulana meureunnan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicak-celakeun ngeuna panon untung teu lolong deh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu so teh ayeuna mah geus zaman kemajuan zaman canggih zaman kemajuan atuh ayeuna kudu kitu dokter we nya bener kan modern ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi atuh buku kudu ningkat informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak elektronik boh media cetak geus nyebar ku teu meunang beja bener nya asal urangna weleukeun urang mah ieu loba animisme dina zaman modern ieu oh nya tak kitu heeh burung kasih dawala ka dieu kitu nya sok atuh Kang urang hiburan ieu ngahibur panganten ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek anjing pan wengi enjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit sae urang doakeun ku urang cing dina kakiatan amin lahirna batinna heuh kaderna itu dah alah sok yang wani sok ayah walepatna komo sepertosim adi gendang sunaria tuna budi sisi pamarti ya kalau yomi tete ayo rasa pangguna para ruta kabar sok yakinna langgeng salamina sok pinanggi jeung apesna ngaya kamu
mula sarana dungan kecapu durajeng ngeprak ulangan pinter nyari sangkang maya karasana Siap. Nganyen bisa capek ke nih hirup saja. Dari mana? Biar kan nutupkan di sagong deui. Lagu pupulan. Dewe ke apa? Lagu pupulan na beta. Ah nyata tuh geus teu nyaho ngeunah bangsa urang. Geus eueuh rasaan we kan. Paingan teu dihargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Paingan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Benar. Ulah wakan nyalahkeun batur. Barah batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh ungah salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia. Paingan ka cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Disadiakeun rahmat. Ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk. Nyelap teh mah. Ai supirna balanga mah ngarti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contona urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeuyeub-keuyeub milungakan. Heeh? Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui ta kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Hah? Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen lagi di ditu tuh. Dinu herang caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Nya. Ai rejeki mah ngilu dahar. Milu di dunia mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatu. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5%. Saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula. Kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun. Disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari paming ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe. Tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal. Anu halal bener kan. Saeunggeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur ka tatangga. Saeunggeusna ka dulur tuluy tatangga. Saeunggeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariyah. Ka masjid mah nya anu baramaen mah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang
jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok kumaha teh mana teh lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiru teu jaga-jaga teuing si orang kumaha ama perbuatan ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui hah bener nu mata kumaha teu carana qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta Kang ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini ti mah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing iga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sakali-kali deui nama ari sugan teh moal ngamak tadi namanya teu ngamak aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun papatah kolot karasa bener aya nama cek da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa beda bahasanya Kang contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia bahasa daerah ari uyah bahasa naon teh bahasa Sunda aya garam bahasa Indonesia tah di lembur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga kurung batok masak tanitah ka anakna cing ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawean di Jakarta aduh itu kok beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal eta kene padahal garam jeung uyah teh eta kene eta di lingkungan keluarga di lingkungan keluarga apa aya kene nu belenggu lingkungan keluarga geus pekia-kia berapa urang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh teh hartina teh kitu di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi ai Prabu kasaha karaja hah Raja Prabu da Siliwangi mah eta mah pagawean silih sengitan silih pajukeun teuing saha ngaranna mah gelar jadi ai Prabu ka saha karaja
ayeuna Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Ai memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asa, sili asuh, sili asih. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Dina bahasa geuninganna beda teh. Gaul si anak. Pek jelema anu sili asa, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot, para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksudna kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asa, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. hayang dewegan kan bener. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sing ancik dina diri. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh, bener. Brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Ceuk urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris teuing. Buat teuing ceuk urang Inggris mah kucing. barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris, aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin pasti. Pasti. Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika we panggoreng patutna. Nya asin meureun. Asin sarua. Asin sarua. Aya gula. Amis. Tuh. Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunia aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot mah sarua na we atuh. Ulah perbedaan ya kan? Bener. Ulah dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung. Pada eta kene sesebutanna mah. Pada eta kene malah ceuk anekdotna, ieu mah ceuk anekdotna. Bakang. Hah? Naon cek aneh. Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baru leh. Harita teh percaya cenah dijahit we, baru kana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung teuing teu. Ya, sawo mateng disebut ge. Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing teu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun. Sebagai ulah di uang lebaran. Tahajud. Nya. Bener Kang. Hayang bejakeun ka padaga. Aduh, ampun. Tah kitu euy. Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersihkeun. Bersihan hate urang bersihan baju. Gitu tanya. Bener Kang, kudu bersih. Dewek mah kitu sote ngabejaane ka si lain. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan seuri wungkul tapi kudu nambahan ilmu. Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Rugi. Aja bawaeun balik cek kolot. Tuh. Tak ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. bahan pikiran. Bahan pikiran. Pikiraneun. Neun. Pikeun
mikir keselamatan urang tilunya. Ayeuna kulantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari agama beda-beda aliran. Beda aliran. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju karena maksud tujuan pemerintah jeung rek ngaberontak. Nu mata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade. Jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan sing dicuriga ku urang. Kudu aya curiga. Kudu bisi ieu mah. Bisi kajadian cara nu geus-geus. Bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Kamu wajib lapor jadi tamu teh wajib lapor teh didinya. Lapor. 1 kali 20 jam. Nah, 24 jam teh wajib lapor. Lapor, oke. Kudu diketahui. Baik dicarekan pege kudu mancung mah. Bener Kang, waspada. Sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah. Nah, awak disebut musibah. Musibah Lah jelema mah urang atuh. Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema nu model kitu eta mah kapereumpunan. Sarua jeung boga salaki kajarikeun nya. Meureun eta mah ngawayahnakeun manehkeun cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sekarang sok nyeri abdi nukaran itu sekarang milik. Tak kitu euy. Sae. Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya. Amin. Amin. Si Ari mah kana hianat teu eureun nya. Kitu teh euy. Sae. Ulah sakali-kali deui teh ngaheureyan deweknya. Mangga moal Kang ayeuna. Isin ku Bapak Wahyu Effendi itu. Isin ku hiji kolot anu daek tutulung kanu butuh talang kanu susah teh eta anu tanpa pamrih. Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT Kang. Isin atuh ku Pak RT. Nya. Ku Eyang Atin. Wasir nasib ibu nenahnya. Naon? Siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Heeh. Khawatir ku pamajikan dewe ku ngapoe nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, kaseniman seniwati nu aya di dieu sok cenah tingkatkeun kreativitas urang teh. Kreativitasna Kang. Nya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya pahaya kaya kelengen teh pan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna? Akang Dewek mah mung narima murah ngadalang. Nah ari Akang. Heuh anu leutik deh kumaha payuna sok lamun dewek disarwakeun. Kira kabageanana Kang nya. Kabeh kabagean sarerea. Ameh rata. Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener. Itu. 4 jutaan pek. Duit gede tetegan. Pek nu 2,5 juta mah ka Pak Asep teruna. Insyaallah kana. Sugan balik ngawayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan 2,5 juta teh. Oh, nggak MCA. Nge-MC-an. Gitu. Atina naon hirup mah? Kumaha we?